Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing wargi Bandung. Tepangkeun nami abdi Rizky Nurfadilah di liputan 505. Kejadian pembunuhan di wilayah Cicalengka tepatnya di daerah Kebon Kalapa. Kejadian ieu lumangsung dinten Kemis kaping 25 Februari tahun 2016. Diduga pelaku nu inisialna MF ngalakukeun pembunuhan kusabab pelaku nyeri hate ku kabogohna direbut ku korban. Korban kapanggih salingkuh 3 hari satu acan kejadian. Pelaku teu tiasa ngendalikeun emosi sehingga pelaku jeung korban cekcok. Simkuring alihkeun ieu warta ka Malika Almira nuju di TKP. Ya, tepangkan Malika Almira di dia ngelaporkan kejadian pembunuhan di Kebon Kalapa Cicalengka. Pemirsa, bisa ninggal di dia polisi nuju ngelakukan penyelidikan leuwih lanjut di TKP. Salianti eta, seueur warga anu ngumpul kepo kana kejadian. Wilujeng siang Ibu. Ibu, kumaha awalna Ibu tiasa mendakan mayat korban teh? Oh muan neng, abdi teh bade belanja ka pasar. Tadi jalan teh aya tempat pembuangan sampah anu di sisina aya karung ageung. Curiga tuh abdi teh perasaan teh enak eta karung teh janggal asal aya ngabuka. Pas disampeurkeun ku abdi teh, aya sukeun nanggal sok atuh abdi teh lapor ka polisi. Oh gitu Bu. Iraha Ibu mendakan karung eta teh? Hari Jumat tabuh 5 subuh pas Ibu bade belanja ka pasar. Hatur nuhun Ibu kangge informasina. Wilujeng siang teh, pamios terang, teteh kumaha saatos kejadian ieu? Abdi ge moal nyangka bakal kieu oge, jadi ya gede luar dugaan abdi. Pamios terang, kejadian naon anu nyebabkeun pelaku teteh ngalakukeun hal eta? Jadi 3 hari sate acan kejadian, Kang Firman teh mendakan abdi sareng hiji lalaki. Ambek weh, terus cekcok jeung lalaki. Kang Firman teh minta kejelasan naon ieu maksudna, saha ieu lalaki. Saurna teh, abdi oge soal Kang Firman bakal ngambek kieu. Terus Kang Firman uih dina keadaan emosi. Salami 3 hari eta abdi nelpon ngacet teu dibales wae, tos ka bumina nya angger we Kang Firman alim ketemu abdi oge. Terus teh, kumaha saur lalaki ieu saatos cekcok sareng pelaku? Nya anjeunna mah saatos cekcok teh cicing heula meureun. Moal nyangka oge, nenangkeun diri heula terus nyarios tos weh neng. Aa mah moal ngalanjutkeun deui ieu hubungan. Teteh teh nyarios deui saatos eta? Henteu da anjeunna saatos nyarios kitu langsung uih kaluar. Oh, hatur nuhun atuh teh, tos hoyong ngalakukeun wawancara ieu. Hatur nuhun Malika Almira. Pamirsa, teu cukup ieu hiji acara dina hiji waktos kusabab eta urang rehat sejenak. Messi Kimoshi 男を磨くスカルプ D フェイスウォッシュアンファー。Nya di dia pelaku atas ditangkap, pas diinterogasi sakedap menuturkeun pernyataan MF dendam ka korban. Kusabab ieu korban teh ternyata merupakan selingkuhan kabogohna. Motifna ieu kejadian teh emosi terus bade dendam MF teh ngarencanakeun pembunuhan ka korban. Bisa ditingali tina peso anu dibawa ku MF tersebut. Terus kronologi pembunuhanna kumaha Pak? Nuturkeun keterangan ti forensik, MF teh gelut terus nusukkeun peso ka korban. Meureun korban tas ngagaletak terus dipukul ku batunya. Tas korban ngagaletak si pisona teh dibuang kanu tong sampah.
Kemudian si pelakuna nanti ternyangka bakal tertangkap, jadi ya, kesalahan pelakuna gitu. Pamikang ge barang bukti eta ngan ditinggalkan di TKP henteu dicana ku pelaku. Mohon personal dibuang ke tempat sampah, henteu disanak deui, kemudian yang kana pelaku moal kakondak deui. Di kejadian tahu sabar eta ngalakeun teh. Ditinggali dina lukana ieu teh kejadian dilakukan siga nama tengah malam saat acan dipendapkan awak mayit korban ku saksi meureun ku tuna MF bakal dipenjara. Muhun atuh Pak, hatur nuhun atas pernyataanna. Sawang tuluna. Ku kituna kusim kuring dipika hatur nuhun pamirsa anu tos nonton ieu acara. Semoga urang sadayana dijauhkeun tina kajadian ieu, cukup ku urang dijadikeun pelajaran. Sim kuring Rizky Nurfadila pamit undur diri.